Alhamdulillah pegawaian beres itu. Sayang pagi si mudik wae gitu Srila teh gitu pan gitu. Oh buat teh karena main nanya kalah udah hitungnya mudik 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 silas aja terpanggil-panggil ya sama kabarnya sih eta. Balik teh kumaha itu kendaraan deh sugan aya ojek online gitu mesen wah mesen kieu kumaha carita air pansonar se kendaraan kieu boga mobil bos aing teu bisa kanu mobil repoh anjir ka mana tuh ya? Balik teh Mang. Mana, Mang? Ojek ya, Mang? Hah? Ojek lain. Lain, saya ka ditu. Belah hilu lah gedung lah. Ka mana? Ka ieu Bandung. Siap, Bandung. Ayo. Itu Google Map teh di delete teh bener alamatnya di dia bener teh teh si onar teh. Itu ngaranna teh Parakan 5. Kamari mah asa aya sawu badi teh yeuh. Kamari teh tahu ya. Tapi enak mah ka mana ya? Ngapaleun belah mana urang teh geus gila hang pangis konar teh. Coba belah mana teangan sugan ke belah ditu tuh sugan aya. Ayo itu tanya. Ayo, Bro. Ka mana itu? Mana areuh? Kan dibongkaran ku pamarentah sugan teh ya. Hai budak Yang apa di mana konar tuh di mana? Teuing. Yang Nyaho. siapa ditanya teh. Kamari mah di dieu, Pak. Hayauna ka manakeun pindahana? Teu nyaho. Mana teh nya urang? Teuing. Bae Pale. Nyangga setuju aing makan nyangga sorangan lah. Urang ato menang layangan, nang murah nu batur. Karinya teuing batur teh boga layangan. Rame ayo. Aduh, aing ngagenot teh imah cai teh make ngalah saat aing mah. Kepebeuten teh aing mah aing mah ngalah saat ieu mah darek usep gitu sawahna teh mah nu batur. Darek urek caina ieu mah ih. Oh caian kayak gerak urang mawa
dam tercai sugan caian ka dieu na kayak urang gaukan sair di dieu geus ngeunah pokona mah ribet pokona mah di dieu da biasana mah di dieu nya lagi note ye di sair gitu air mah da caian ka mana ge note di dieu sugan ge note ye arek ngalak apa ada can araya geus lah. Aduh, ker seger ibu meni pelam lima kalapati euy. Usaha ieu ngomong-ngomong euy. Meni pelam kieu seger aing cenah. Seger tak aing parau jeung saha teh. Asung ka itulah sekas-sekeun. Jugo aing mah gaya teh. Wahai Ajay, kenapa kau bersedih Ajay? Jika kamu sedih, saya juga ikut sedih Ajay. Kenapa kau bersedih? Kenapa layangannya? Ya, kita cari lagi ayo. Dia pergi Ajay. Sabar Ajay. Maling-maling nih, kayak oke kok ini beret cicing. Itu namanya bejakan gitu kok. Tukang kebona nih kok ya. Bejakan. Siapa nih? Tong bejakan aing sieun. Aduh. Kan rabus sama gara-gara sia. Oh, mau beret gimana sih ini? Oh, gara-gara rabus sama. Naon sih nih kan? Oh, saya sok bejakan sok aing sok aing udah sok aing. Aing lo, aduh guys, ona aing lah, ampun, aing mau barang kunaon aing geus. Hah? Oh ngomong apa? Aing ngomong. Aduh, aingnya aduh, benernya cek eta mah cek kasana, ciga, iya arti. Sakumaha ada kalau kitu jelema oge anu bodyguard gitu udah anger. Ya Allah, Gusin Agung, onar, aduh bantuan aing nar, aduh. Itu saha deh. Pejuh. Kabur. Aduh, nar, bantuan aing nar, aduh, kuat aduh. Onar, bantuan aing nar, aing teh cekek yo, aduh. Kan kunaon? Saya ngomong asal bedak gitu kan. Naon tuh, dia tuh aing dihuntus teh. Tuh kuno naon oge. Wow, cobaan sorangan coba. Udah berdrama pisan ya. Baju sarawek dia ke jambel cuma. Aduh, aing tuh ngajakin ngobrol tuh aing tuh mikirin seluruh hutan. Jaga lu. Nyawa tuh cenotan ke. Nutut. Aduh. Itu tuh hutan batu tuh sudah harus sama. Oh, siap. Ya. Penting nar. Nar. Nah, itu nar, betul. Dah ini teh, menonton aing udah. Nyeri untuk kata. Ayo kita dibantu. Aduh.
Kami bisa mah. Aduh, jadi hantu aduh. Jadi hantu. Mah. Cagera ku anu amis. Nih. Bubar nyebul naon? Oh eta gula terus nu tiis-tiis. Jamin bakal dua anak. Bikin parah teh gitu mah. Bikin parah sih teh. Kenal. Itu tunggu di jeung aing tuh Oh, aing teh iya, kuat iya, untuk. kuat, iya. Ih, sia manutan mae. Aduh. Jadi hantu. Jadi panas we. Oh jadi hantu lah oke. Aduh. Jadi hantu. Oke. Bisa kuat aing ge. Bisa kuat. Paham. Siap. Nggak ada. Oh. Angger tahan-tahan kira, angger. Ono aing juga dudut kita. Aduh, ieu teh. Oh. Ini kira orang dudut. Mana lah? Udah tuh manggaran. Hmm. Kadiri kurang ngaca gunung ku aing gitu huntu. Kemana coba sia? Nggak nyeriun. Ah, aduh ampun ting saya dasar pawan. Yo kok ini baca cemayo. Aduh, ayo tuh baca manar. Nah, tuh orang lain lah. Aduh, cekek cengar. Aduh. Pasakan je imah jeung emak ngeureuskeun lumayan genjer jeung emak jeung makan emak teh sehat vitamin itu vitamin O cenah di Google mah genjer teh lumayan euy sok di dieu sok nya tos ani man eta genjer kenalan di dieu teh ieu mah urang yang bayan tuh amang nyalikeun tukang bukana lain eueuh teh kunaon make di dinya teh saha udang ceurik tong ceurik udang cuk ceurik ye ane ngajak saha ceurik teh bodoh budak teh bodoh ceurik lucu dia ya si kenal nanti ini tong ceurik ya tapi euy udah ayo anjing bener ayo budak lewes saha tah? Si Uja Ye. Ajay mah. Ajay, mana naon? Hah, korai. Ngureuy gitu teh. Hanya ngureunya. Ini orang usaha. Ya kan ningkun bisa gedean. Ratu.
atuh akan jauh di akan jauh di Jakarta balik ka dieu teh sugan sia nyampak dieu akan tengis balik dieu sebalik nar tah tempat itu mana di dieu urang di dieu sugan mana teh ku aing gitu di kontak teh ngajawab itu teh dek uih teh nar ari mana itu apa dia nyatu kita nunggu batur nar dah jauh-jauh ke dia teh hampangin sia teh nar nah amsiana eueuh dah kasih ku aing tanya-tanya alamat mana eueuh teu nyarahun ka budak nanyakeun maneh di mana teu nyaho cenah mah da sok da dirug-rugkeun apa sih ya ditewak polisi atuh nar salah naon ya teh apa sih ya madok beas batu atuh naon atuh nar tidak akan balik tarik tanggung jawab itu tidak jawab naon tanggung jawab lahir batin ka manehan panggih cuman urang ka dieu teh mena asya cicing di mana atuh konar ai teh pan 2 tahun teh yang panggih jeung sia teh ieu teh bener ieu teh lain bohongan pan kamari aing ngomong aing balik ke bejaan janan wae mantol sia teh di dieu aing ka mana deui nya cicingna da si eta mah boga ieu mah da karunya aing minta aing ka dieu teh ngaimahan manehna sangkan manehna teh bisa hirup layak gitu terus nunggu si kangkara jurig patut gitu tah ngajedog di saung batur sare saung batur daang jeung bangkong jeung tutut mana vitamina sia teh sugan mau aing balik mah sia teh hirup sia teh lada layak gitu nar ku aing dikeun gedong cigrong ke gedong naon ke urang kontrak ke naon apartemen juga artis-artis baheula pan aing sok di apartemen sugan we ari kieu naik aing meureun naik naon naik sia ke naik naon nar siana aduh kemana atuh si geulis teh Sukona kunaonnya kayak curik itu serius muka lagi apa jangan-jangan dia kangen sama si kucok mah kangen nar tong sedih tuh nar cerita aing ikut sedih nar biasa mana sok happy wae sok jogedan anu teh ngurung gitu saperkeun nah naon kitu urang nyaho gitu nar tong curik nar si akang ke mana atuh si akang sia teh nang impian mah si akang terek balik gitu da pasti main tendangan kuring teh di mana da nyahoeun meureun da kuring mah di ditu saungna teh cuman gara-gara tanah sabelah kuring teh kudu diusir saung dirug-rugkeun geus punguh jeung abit kuring teh jelema teh gableng boboro imah saeutana saung ya alhamdulillah sugan atuh pamarentah teh paninggalikeun atuh jelema nu teu boga teh perhatikeun coba ulah diarantep wae bantuan-bantuan kitu teh kudu nepi ka jelema nu teu mampu teh lain kana jelema mampu meren duit teh teh kuring butuh atuh nya sugan atuh urang teh ku pamarentah teh panggieunkeun imah nu layak kitu jang cicing teu pira jang tepat ka bisi kahujanan ulah kapanasan teuing heuh da urang teh jeung si kucuk janji teh rek nyen imah teuing mehna teh pasti nyangan urang si kucuk teh da orang ini dikit sarua hati menyerah sedih bisi mainan nyangan orang di mana keur naon da moal nyahoeun komo kuring ieu dipiceun jauh ya ieu ge ngadon sare di saung batu ting boan bogana saung lagi ka di urang usir meureun Gusti kekati Gusti naon teh kunaon nar ya ingin sedih teh cori tuh nar biasa mana sok cori sok iya teh
ceria gitu sok ya jagedan. Lagi aku mah aing sedih. Pasti aja sorangan sama aing di sugusur. Aing cicing di mana ieu di Sok Batu tapi siapa nyaho we aing di mana wae nyaho wae aing teu ngarti. Geus ngecek ka ditu tuh eta. Ngecek ke mana sih? Eta sama dia lebetas itu tuh. Coba foto Ciaru iya. Tiga si Komar bener si Komar teh. Ane di mana, Cok? Oh. Benar dugaan teh. Nah si Kucok. Ucap ke kamar narik balik tapi jika namanya kasasar mana dengan ini mah di ditu. Ah mau mungkin kasasar. Mogo sia teh panjang sorangan cong aing mau di ditu sia teh digusur aing teh pindah ka mana atuh imah tuh. Sama mana? Tong nu di ditu tempat aing cicing siapa nyaho aing teh nu cicing di ditu. Nyaho ku batu di musiran kitu aing mah. Nyaho aing nya batu gablok juga. Kalem nar, urang sebagai sahabat maneh. Anu sok we heureuy jeung maneh. Urang paneangkeun si Kucok nar, demi Allah nar. Yang di mana nyaho-nyaho pan mainan orang dipikeun jauh pan sia nyaho sorangan. Arek di tangan kurang nar. Kalem nar, tong ceurik tuh. Tepang sila 2 tahun bisa nyaho tempat teman di mana orang cicing tempat teman nyahoan. Aing cicing di mana bae teu nyahoan mainan Yang meureun ku tatanya si Kucok. Nah tatanya. Mau nyahoan. Warung si BET itu yang meureun apa? Meureun Ku mau di warung si tempat mau nyahoan. Mau pasti nang namanya ka Cikaopak. BET di imah, di otak. Cikaopak da kenaon pasti nang kaluweung main yang naon. Lain Cikaopak di otak Otak mana sia teh. Nggak tong cerik, intinya mah tong cerik guys gampang. Nar, tong cerik nar. Nges nar nges. Siapa kalau bikin aing pusing tesnya mungkin pusing wae nya aing kesedih sama ka diheureuyan wae. Nah, maksudnya tong sedih-sedih gitu orang jadi ikut sedih. Kecuriknya berarti kalau air mata kan kecurik teh. Air mata batin nyeri hati. Oh batinnya. Betul aing nyeri hati. Nges nar kieu nar ini mah. Kurang paneangkeun demi Allah nar dipaneangkeun kurang si Kucok. Jangan di mana emang da ada warung. Anu si Kucok warung. ciri-cirina make anggar teh make samping teh. Nyawa Pan malah make samping teh make baju. Ayeuna kumaha? Kurang di Orang teh si Ucok teh nganggap aing teh meureun bisi atuh nyandung dicanung ku batur mun teu setia cenah aing teh meureun. Walekeun. Nganung maneh ngadaekeun lagi moal. Jadi itu si Kucok setia kan maneh. Sugan we atuh ari jelema miskin hirup jeung jelema kaya mah urang meureun. Mati balik buat si Kucok maneh boga ka Bogo deui mana. Loba duit teh ya. Mana mah Teu mikir ka dinya. mana mah tarah kitu ka urang mah. Pasti sangkana goreng kita ka urang. Urang udin jeung batur aja laki batur. Pak kemarin nelpon gitu ulah selingkuh cenah mun selingkuh aing di sate. Pan aing teh sedih di sate aing kumaha itu. Gusto lah tong curek. Pasti di mana atuh aing teh. Kumaha atuh sia jabat boga imam atas jeung aing. Lagi numpang cinca di mana colokan sama bener. Sok kan. Nah, ya sok saon. Terus di mancing aing ani. Siapa tuh orang babe jaga atuh kena buka duit panjang ke imah jeung aing gitu. Duit. Duit batu. Aing teh ngeuna awak aing teh. Kepilak aing salah teh. Aing ke meriang gitu. Merindukan kasih sayang. Cinta sih mah. Bucin wae tuh dah. Merindukan kasih sayang cocok. Naon di budak aing bucin wae. Tepatnya namanya ke aing main anu. Tapi Aing mainan teh anu. geus berobat kan ieu teh. Cenah ngomong mah cek dokter teh cenah. Jaga kesehatan gitu. Siapa kopet, siapa penyakitnya kopet. Penyakit kopet sama. Siapa Gus Pugus lagi hirup di mana di saung. Dah, geus wae hirup di saung. Kemana wae kamu sih teh? Saayana cek dahar yang naon bang sama jeung Bangkok mana. Kucok teh masih kena aya ini kasar. Cek urang mah. Si eta mah kasasar. Heuh, jeung ka mana teh kucok teh Nah, kucok. kan nya. Hah? Jeung air itu. Tangan ke sini kucok aing. Tong jahitnya, ya? Banyak curi kah, konak gitu ceria langsung joget-joget dan namanya Jadi curi. sih mah jeung gareng wae, gareng hariwang. Oh, enggak, ampura. Geus tang, geus. Sok ka di dia sorangan, tenangkeun diri, nya. Hah? Ya Pesan teh urang. hidup mah butuh kesetiaan. Minta nu Halo, setia teh bener. berarti teu setia. Hidup mah kudu setia kita. Nya, bener. Gana rezeki jeung setia mah Oh, urang kabagian nah, siap. alus. Gua menangkeun nya, heh. Anjung sia teh agan mah. Geus tong cocok. Cicing gitu ya. Wah ini di sosium tadi nyeri aja. Ini amutan mandi. Terus ngomong wes teh apa gitu. Siap. Wae.
Ayo tong juri atuh. Tong juri kici gareng kus laku ti ku aing mah. Aing teh lapar sia teh dang. Heeh, siap tuh. Ya boga dahar teh. Hah? Boga dahar teh. Nya. Sarua sia kitu ke dahar. Nah, ini kadun ka bator. Tadi teh ngadar ieu ngadar nasi padang. Tinggali Tapi sasana. Tinggal kehidupan batur mah. Kadang-kadang udah jeung nu ngeunah. Aing jeung teu boga memborojeng nu ngeunah. Nar, daekeun urang. Anu bisa dahar sapoe. Daekeun urang nar ya. Ta minggu teu dahar-dahar. Kadarna nar. Tuh hal kadara gitu menang dahar mah mana kadara sia teh. Kadarna urang angger we. Urang kos kieu, tapi urang kos batur nar. Omat nar. Urang anu jelema teu boga mah langsung diaya-aya nar. Hidup teh Hirup kudu perubahan. sederhana we. Sejalan gitu tah. Angger dari miring mau ka mana? Ya aing rubah-rubahna hirup teh atuh. Nah, makanya lamun hayang berubah gitu. Sok aya nama biasa we orang ngebon biasa. Kurang olah eta misalkan nya naon ona dia nu mana kebona tuh diusahain kebon saya. Aing beunghar aing mah. Teu masalah yang beunghar. Da KBG hayang beunghar. Nan kebon lamun teu diikhtiarana mah iya toh. Aneh pan ana si Kucok ieu, si Kucok arek ngalamar make deui aja rek ngalamar ngomongna mah. Nyawa gimana kita mantau ke mana gitu. Aja ge kasasar teh. Sana tuh. Sia teh ngana pana nyawa aing teh kena sedih sia teh. Kabugul mah nekan ka aing Sia mah pugu aing teh aing lapar. Lamun aya arek minta imbalan mah ka aing maksudna mere nya atuh beres aku sastra. Ah, mangke we. Nah, siap. Duit, Siap, duit, siap, duit, siap, mah. bos, siap. Cuma duit ngomongna teh lah. Beas anu. Biasa we. Beas na aing beak. Da biasa kudu diala sia teh biasa teh kudu diala kudu dibeli. Kan aing geus ngawak ya. Tunjuk sia balik ke pandangan. Oh, siapnya. Yuk, tong cari tah, geus. Kurang tangan sekucokna. Waduh anjir. Gampang nar. Siap nar. Tangan sekucok. Gusti nu aku. Nya teh hirup manusia mah kadang-kadang teh aya di luhur, aya di handap. Coba atuh aya ka jemaah nu di handap teh si aya kanyaahna, kawelasna, ka jemaah di handap teh. Si diperhatikeun juga atuh urang teh da kelan mun hirup teh berubah ulah kieu wae. Da hayang atuh jadi jelema ada aya duitan gitu.